lamun nyaritakeun ilmu dina kitab ieu lain sambarang ilmu. Ieu mandek nyaritakeun rahasia di jero rahasia. Rahasia ning rahasia berarti ieu mah Muhammadun sayyidu cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ard masalul nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Can kanyawan geus gede gue. Haramat. Naon wallahu a'lam. Jadi ilmu makrifat. Urang lamun nyaritakeun tentang ilmu dina ilmu bilagah berarti ilmu ma'ani bade bayar. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu mantik moal kaluar tina tarif jeung dalil. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu fikih, ilmu syariat. Urang nyaritakeun tentang ilmu dina tafsir, mustalahat tafsir, nu patali jeung makna-makna kalamullah. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu kalam, nyaritakeun wajib di Allah, mustahil di Allah, jaiz di Allah, nyaritakeun wajib di Kangjeng, mustahil di Kangjeng, jaiz di Kangjeng. Urang nyaritakeun ilmu dina kitab ieu ilmu ma'rifatullah. Lain ilmu partai. Mantak di ditu tadi saral ulama khawasa ibadillah alladzina ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih wa bi maziyatil fadli atharahum wasfahum wa hum warasatul anbiya wa khulafa'uhum wa sadatul mursalin wa urafa'uhum. Jelema nu dibere ilmu katauhidan ka Allah sehingga boga keyakinan caang mata hatena disebut ulama khawas wa ibadillah. Nyaeta jelema nu dipilih ku Allah pikeun tetengger agama. Mun para khawas agama tetenggeran. Boro-boro agama kuburan tetenggeran sejarah. Sejarah ada orang mana ya kuburan, mana ya kuburan. Mantak kudu eta tetenggeran santri, kudu make tetengger kopiah jeung samping, eta tetengger santri. Bupati kudu make tetengger kenong di dieu. Tetengger bupati eta. Aya tetenggeran kabeh ge atuh. Habib. Kudu aya tetenggeran cenah. Naon tetenggerna Habib? Yang mulus. 2M. Wali aya tetengger moal kaliru. Alladzina ittabahum ila ma'alimi dini tetengger agama. Pokokna kajian kok bage moal kaliru, dibanting-banting ge wali mah diaromongkeun ge tetep bae. Wali Allah mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Diaromongkeun, dicaci, dimaki. Atuh terus bae sebab jeung tetengger. Tajongan gara tetenggal kuburan. Ih, sia najongan aing sakeda teh moal bisa zarah sia. Tetengger. Wa hadahum ilaih Allah nuduhkeun ka makhluk ka alladzina dituduhkeun ka ku Allah nyana dikallahkeun. Emang ku Allah. Janang Allah, didiamel ku Allah, diurus ku Allah, dikallahkeun ku Allah. Mantek nyana mah lamun salat balik di ka syariat tengenah geus biasa didinya ngeunah amat ketika eueuh nu eta balik ka syariat puyeng lain ieu salat mah aing mah sebenarnya Allah kan keur ngahijab mungkin karena omongan karena egona karena kadaharan karena pakaian dia eta mah sensitif piceun nyana kelabakan ieu kemana nu ngeunah teh kemana balik di ka syariat mah jadi bae ngantengeuna kudu istighfar heula lamun can istiqomah mantak al istiqomah khairun min alfi karamah
eta teh nerapkeun al istiqomah khairun min alfi karomah teh istiqomah dina makom lain istiqomah ngadahar uduk al istiqomah khairun min alfi karomah budak istiqomah ngadahar uduk aya poe minggu leuwih bagus dibatan 1000 karomah goblok beureun istiqomah urang bancan aya istiqomah urang ya salat duhur awal waktu qobliyah ba'diyah isuk salat duha berarti istiqomah urang encan makom cek dina kitab ieu bagus ngencan boga rasa pantam imapan wahadahum ilai wa bimaziyatil fadli azrahum aswahum saha kumaziyah ku kalunggu kaunggulan fadl Allah dipilih ku Allah diselir ku Allah jadilah warasatul anbiya jadilah khulafa'u jadilah sadatul mursalin jadilah ngurafa'u nah ialah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tipena beda-beda wali-wali Allah nah ya innama yakhshallaha min ibadihil ulama ya lian cek ahli ma'animah wa adawatul qasi illa innama atfun wa ta'kidun kama taqaddama innama tiada taukid aya lian pasti yakin salarieun ka Allah mati hambana adalah ulama salian ulama moal boga kasieun ka Allah jadi berarti nu boga kasieun ka Allah mah maksusun wa maksurun bil ulama khusus ka ulama cenah aya di ditu ulama tapi teu sieun ka Allah lain ulama tama ulamna ulama mah sieun ka Allah mantak lain sambarang ulama jagening ulama di urang aya teu sieun ka Allah buktina proposal jalan terus buktina jangan bohong jalan terus di dunia jalan terus lain ulama aja ulama masih sieun ka Allah ana sieun ka Allah sieun kana bebendu Allah ana sieun bebendu ka Allah hati-hati waro ngaranna di urang loba ulama teu sieun ka Allah lain ulama eta ulama ahli makrifat wali Allah jadi nu sieun ka Allah kecuali ulama salian ulama moal sieun ka Allah cenah camat sieun ka Allah bohong cenah bupati ge sieun ka Allah odol serok cenah gubernur sieun ka Allah tai anjing cenah presiden sieun ka Allah di mana horeng ugu kiai modern ge teh sieun ka Allah yo kiai modern mau kiai salap ge sarua kiai salap ge teh sieun ka Allah komo sia atuh saha nu sieun ka Allah ieu teh nyaho ieu mah nu sieun mah geus ka Allah urang mah bangpak kabeh geus lah bolon kabeh besi pajar wilah-wilah urang mah tolol goblok bolon atuh nu mana nu sieun ka Allah nu mana teu nyaho urang ge teu nyaho nu sieun ka Allah mah nu sok ceurik bae kabar ya kiai ceurik bae kunaon ceurik bae proposal teu datang eta ceurik cik Tuan Abdul Qadir dina hakikat daya nyambung omong sarua jeung Imam Ghazali pang goblok na jelema sarua ya para wali mah mun kula disimpulkeun we mah begitu ditinggalian dina kitabna akur disundakeun ya dengekeun ku dengkul sia isi mah tok dengekeun make curiga dengkul bae lah pang goblok na jelema pang tolol na jelema pang bohon na jelema leungit umur teh ceurik tapi lamun leungit dunia ceurik bohon kan urang kabehan ayo coba umur sabaraha sia 60 pernah sia ceurik bahwa umur sia beak henteu umur sia sabaraha kuari 50 pernah sia teh leungit umur ceurik henteu eta teh kapan mutiara leungit umur urang teh makin hari makin leungit pernah ceurik henteu ai kamari ceurik leungit sapeda leungit motor deuleu sapeda jeung motor HP leungit ceurik kiai deui goblok kiai leungit HP ceurik kadukun deui eta kiai mana moal dibajakeun ku aing
ya Habib ge ceurik. Urang namun kos kitu pan karasa tah. Karasa kana jantung jah heueuh nya. Tuh. Sundakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir. Sundakeun bahasa Imam Ghazali. Sundakeun bahasa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Sundakeun para wali-wali Allah. Cak nyana tolol goblok jelema leungit umur teh ceurik, leungit dunia ceurik. Urang aya nu teh ceurik hiji doang. Kunaon? Pamajikan paeh teh ceurik. Tuh kan. Emang belon sarua. Aduh. Leungit dunia ceurik tapi leungit umur teh ceurik. Ka eta teh termasuk min jumlatil lain wali Allah. Aduh, jadi wali berat. Urang mah dunia tuh leungit ceurik urang. Boro-boro leungit bapeda, leungit motor, leungit mobil, leungit HP, boro-boro ieu mah ya. Haji Pudoli ya, Ki Pudoli ceramah tadi bere amplop ceurik. Haji Pendi mamaca tadi bere berkat ceurik. Nya ceurik sedih henteu. Kunaon? Anak 12, incu 12 ageuna. Kunaon make ceurik? Boro tolol teh coba. Eta teh goblok eta kos kitu eta. Cak aja pendlok ya osok. Terus siapa kaing bae sih? Dasarna siapa emang ekstrim. Urang kok sekarang itu tah. Motif cerik. Jeung hade motif cerik. Pernah orang yang cerikan mutiara leungit umur. Tapi dunia orang teu meunang cerik. Cukup cek Tuan Syekh Abdul Qadir jang barometer bahwa orang jauh ke Allah cukup eta. Cukup cek Abu Hasan Asy-Syadzili takos kitu bae ge cukup jauhna urang ka Allah. Cukup cek Imam Kushairi urang teh kos kitu bae ge bahwa urang jauh ka Allah. Cukup geus. Geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama nusir ka Allah mah ulama ahli ma'rifat. Aduh cenah ieu urang ulah ngaji kitab ieu sanunita. Sanunita ngaji ieu. Atuh cenah kiai kunaon ngaji eta jatuh aing bae sorangan. Geus cenah aing moal ngaji, lulus kitu ngaji, da bodoh. Lain mah cenah ngaji tapi di ditu handapeun tanggal buah lulus. Melipit burung. Ieu supaya jauh rahasia hate, kajahoan geura-geura. Urang ngaji mauizah, ngaji ihya, ngaji hikam, jang urang. Ulah kabatur, engke kanyahoan kasalahan-kasalahan urang, abe urang bisa babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang nyawa jauh ya aing orang can pernah sieun ka Allah jauh berarti aing ka Allah istighfarat lain aju jang kabatur goblok tuh sia caki uji geus mah lain kiai ai kabatur bisa ai sorangan teh istighfar tolol deui ieu mah keur ngaji doang ieu mah nyaperti-nyapertikeun padahal mah jang urang oh berarti aing goblok gitu aing tolol ya berarti ilmu dibere ku Allah tapi aing teu sieun ka Allah berani jasa aing leungit umur mah teu pernah ceurik tapi leungit berkat mah aing ceurik. Nyolateun bae nyolateun tah pancak Kangjeng Nabi. Lamun urang nyalateun teu ngiringkeun ka kuburan eta teh dibere sagede gunung Uhud. Masyaallah ganjaranna. Pohara. Lamun urang nyalateun kemudian ngiringkeun ka kuburan dibere 2 gunung Uhud ganjaranna. Bolehna. Pohara kan. Aju urang teu nyalateun teu ceurik. Leungit ganjaran ya sebenarnya mah Masya Allah pohara jasa ganjaran mun urang nyalateun aju ka kuburan mah 2 gunung Uhud kahadean urang darajat urang teh ceurik tapi urang ketika urang nyalateun teu dibere sholawat ceurik goblok Habib eta kos kitu eta kos kitu aduh Haji Pendi mah kaliwat balik deui nya kadinya balik deui maksudnya tadi teh can kabere maksudnya ieu aing can kabere sareng kitu kan tolol masyaallah sakalina henteu ja itu pajar geus mere bae bebeja ka tukang hampura mana panitiana can kabagi gitu ieu bebeja deui kan eta pelon nyalateun teu kabagi sholawat mah ceurik tapi teu nyalateun teu kabayang ganjaranana urang
Masya Allah berarti kan orang imam lain keur carita nana jauh keneh berarti orang ke Allah jang sadar jahil Masya Allah tuh orang lamun bisnis tinggalan ku batur cerik tapi penting teu tahajud teh cerik eta kan penting tadi teh moal kabang ide jeung urang sanajan aya penting hareup nu tadi mah kapan ditilep geus ku Allah eta teh bakal dibuka ke di akhirat film eta teh timimiti urang balik malam eta mana nu aya salatan mana nu aya jaipongan mana nu jogedan mana nu orkesan mana lolobana urang mah joget mah lulu pernah ditobatan pernah dicerikan teu tahajud teu pernah urang mah tapi lamun isuk tinggalin urang teh bisnis ceri jauh keneh berarti urang jeung Allah sebab tisieun ka Allah innama yakhshallaha min ibadihil ulama ieu ji teu aku mah ku bupati laporkeun atuh jaing ge umatna daftarkeun atuh coba Kipu Doli ka ditu Habib Rozak coba jajanan masuk luntang lantung di ditu bae mah aing daftarkeun atuh coba wayahna saminggu sakali apa sebulan sakali benta daftarnya na teu kudu daftar ka Allah bae ka Allah bae geus pokona mah urang digawe ka Allah anu bakal mayar ka urang sieunkeun diri urang ka Allah innama yakhshallaha min ibadihi hanya ulama nu sieun ka Allah dipaksakeun ge jelema nu teu ngaji tita sieun ka Allah moal bisa jelema nu teu masantren tita sieun ka Allah moal bisa bae kajian kumaha moal bisa emang sieun ka Allah kumaha moal bisa cak kirang nu masantren ge tita sieun ka Allah hese lain hese hese atuh komo nu teu masantren jadina Al-Qur'an ieu mah innama yakhshallaha min ibadil ulama deui nu sieun ka Allah kecuali ulama teh dibere ilmu Allah yakni ilmu marifat memehna masantren heula atuh komo nu jadi guru SD asab gara-gara asam-up nu jadi guru moal sieun ka Allah salat ngan teu sieun ka Allah waktu korupsi mah korupsi bae tanda teu sieun ka Allah cenah ieu mah PNS teu sieuneun ka Allah cenah salat urusan salat jeung sieun lain deui salat bae teh mah ngagawean syariat mah kos kitu mah ku ieu ku itu bagus ieu mah keur carita nu sieun lain berarti teu bagus lain terus siapa sok salah bae goblok ini berarti cenah ieu salah bae lain ieu mah deuk ka jero nyulusut jadi aing hese ngomongkeunana ieu mah sebab sia mah TK di Pagahan Universitas jadi hese ieu kudu dibukaan hiji-hiji mimiti buka bajuna buka tuh sia maju seri bae pan abe nonggerak kitu kabeh nah ngan di urang lalaunan tabaruk bae sugan urang bisa nyayan gitu kan maksudna jeung teuing lah kana kumaha nu penting urang hayang deket jeung Allah sanunya ja Allah membabarieun deuk mere maka urang bari orang set diberesin ka Allah ngageter-geter beda sieun ka Allah mah lain deui nu sieun ka Allah sieun tinggalin dunia sieun tinggalin jabatan sieun tinggalin keagungan lain kadeleuna lain deui sangat lain kanyahoan teu nu bisa sieun ka Allah ti hamba Allah kecuali ulama ja Quran teh Quran teh kalamullah berarti salian ulama moal aya ka sieun kitu wae sase ulah sase Masya Allah haju kieu deui nu Inggris namanya jeung nu resep Inggris tapi resep Kangjeng Nabi yab'atsullahul khalqa yaumal qiyamah Allah bakal ngahudangkeun ka seluruh makhluk kok dina poe kiamat timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'ats ngaranna udang ti kubur giring ke masyarakat summa yumayyizul ulama tuluy Allah misahkeun ka ulama Allah berfirman fayaqulullahu ta'ala cek Gusti Allah ya masyarul ulama
golongan ulama misah ulang hiji jeung Hansip ulang hiji jeung Wandra jeung Calo ulah woi ulama ulang hiji jeung PNS jeung bupati jeung gubernur ulah misah tarik ku Jaki kudoli ka dieu sia mah pentikeun ieu bareng bibrojak ka dieu bibrojak pan sering ke pendopo baturin dong saya bibrojak ka tarik ku Jaki Sumayumayizul ulama Allah misahkeun ulama cak Allah ya masyarul ulama hei golongan ulama dengekeun ku anjeun pisah dipisahkeun ieu kafir ieu musyrik ieu munafik ieu golongan maksiat ieu PNS guru kabeh boga bendera masing-masing wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara digiring siqal ladzina taqau jelema anu takwa ka Allah ila jannati ka surga zumara teh golongan-golongan make bendera-bendera bendera kahiji bendera kedua bendera katilu bendera kaopat nah ieu bendera ulama dipimpin ku saha Zaid bin Harithah pemimpin ulama jaga di akhirat selain daripada Sayyidina Utsman Zaid bin Harithah Masya Allah diberi mandat Zaid bin Harithah tah cek Kangjeng Nabi aya naon Gusti Rasul ya bendera kibarkeun seluruh ulama bawa ke surga di bawah bendera anjeun hampura Gusti izin ulah izin mandat ti kaula wow buka ku Zaid bin al ulama warasatul anbiya menuju surga Allah kecuali ulama Golkar aya di dieu tulisanana aduh sedih aduh sial cek ulama Golkar atau emang siapa sial nah bajar bebeneran maksudnya emang benar gitu aduh ya Allah cek Gusti Allah inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum kadenge ku kabehan kejaga di akhirat firman Allah ieu saenyana kaula teu nendengkeun ilmu kaula ka anjeun teu mere ilmu kaula ka anjeun teu nitipkeun ilmu kaula ka anjeun karena kaula nyaho ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai pewaris para nabi sebagai anjeun teh sebagai khalifah anjeun teh dititipan ilmu kita ngembangkeun jeung neruskeun para rasul jeung para nabi teh semata-mata kaula nitipkeun ilmu ka anjeun kecuali kaula geus nyaho bahwa anjeun teh bakal ngembangkeun ilmu sesuai jeung rasul-rasul anjeun Masya Allah walam adahu fikum li'azibakum jeung teu nendengkeun kaula kana ilmu kaula ka anjeun nu dimaksud disiksa semata-mata kaula nenden ilmu ka anjeun maneh deuk disiksa berarti deuk disalametkeun nu mantak dibere ilmu deuk disalametkeun sebab jelema anu deuk disiksa mah teu dibere ilmu atawa ilmuna disalahgunakeun geus kuari ma intaliqu ila jannati segera berangkat ke surga waqad ghafartu lakum kaula geus ngahampura ka marana kabeh berangkat surga di bawah bendera di bawah panji Zaid bin Harithah siqal ladzina taqau ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin hai Habib Razak masuk masyaallah begitu datang kadinya lihat dulu suratnya woi ini sering ke pendopo minggir Habib Razak terjadi di surga cek malaikat Ridwan cari Jaki sono lu aduh cek Habib Razak saya udah tobat katanya uangnya juga nggak dimakan cuma dibagiin ke ayam doang ayamnya dijual wah begitu teliti bener uangnya nggak dimakan oh digerokin Razak sini lu sini masuk dah surga masuk tapi belakangan ya
Iya orang bari lalagan ke beneran kan? Ulah pacar lalagan. Ya Allah, Masya Allah. Orang inggis tepan ke lamun orang kita ke surga, makanya diteliti heula pan. Boro-boro di akhirat atuh, orang di Mekah bae ge di Mekah diji dah saja tapi pisah. Diteliti heula pisah besi garong, besi penjahat, besi bajingan. Lantaran ieu kan deuk ibadah besi ngarusak ke ahli-ahli ibadah engke teh tenang ibadah teh pan. Mentak diteliti di berbagai bandara. Kuari hayang ikut campur sebab ieu internasional teh bisa tuh urang teh setuju. Lantaran ieu kan deuk nenangkeun hamba Allah deuk ibadah ku bahala mun ikut campur nu sejen. Urusan keuntungan malah teu masapira keuntungan tetapi ieu neko-nekona. Mun Irak milu, Iran milu, Turki milu sanu nyaopan nya mancan jelas. Indonesia misalnya milu, orang tetap teu setuju kula paling teu setuju. Geus bae Raja Salman geus bae ente bae geus lah. Nu ulah dipilukeun nu sejen. Sabab naon? Anu urang teh tentrem pengurusan penyusupan. Soal kitu rapihna ge baheula senjata rarasup. Komo lamun dipilukeun kapan penelitian pisana. Habib Rozak penjahat masuk. Coba mau pepeltokan panjana ka ditu. Cilaka urang. Jadi tetentrem, geus Arab bae geus urusan nyana meraih keuntungan dan lain sebagainya. Atuh tah mah urusan nyana atuh mun teu semata-mata Allah neuneun Baitullah di dinya lamun lain jang keuntungan nyana keun bae atuh ieu beuki mah. Tinggal gitu bae tapi orang aman asup ka ditu ngeunaheun. Tapi lamun ilu negara-negara lain, orang kan khawatir. Aya naon kitu ngaranna penelitianana, urang Irak ku Irak, urang Iran ku Iran, Indonesia ku Indonesia. Atuh pan babari nyusupna ka ditu. Embung urang. Ulah tetep bae urangna urang, Arab bae. Ieu keur carita Mekah. Urang asup ka Irak bisa di situ dipersulit, datang ka ditahan 8 jam, penelitian pisah nama besi teu akur, atuh kau mau dekat surga. Rozak, teliti berapa tahun lu hidup? Cakap bro, gue juga kagak tahu. Coba teliti. Kawin berapa kali kawin? Teliti heula. Masya Allah Karim ya masyarakat ulama ini lama ilmi ngunahin indah nikmat tapi khawatir besi hanas orang ulama tapi ternyata orang di exit di embargo orang tuh menang asup ka surga orenganan ieu mah ulama ahli Allah subhanahu wa ta'ala hijikeun jeung nu tadi yakni ulama nusieun ka Allah anu tadi intaliku ilal jannati faqad ghafartu lakum geura berangkat maneh ka surga kula geus ngahampura ka aranjeun kabeh ulama nusieun ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam.